Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemana aja nya? Waalaikumsalam. Anon, he? Saya perlu, Pak. Masuk. Ayo. Aya naon, he? Ka imah urang. Puting-puting kieu. Saya. Singelaunan tuh, Wak. Duh, kekanu kumis ngait. Slow. Baca. Aya perlu. Kuing ka uai ya. Pasti nginjem duit. Ye. Nu kamari masih keneh hutang 100.000. Ya kumaha tuh. Ayeuna rek nginjem bara duit. Pinjamna mah saeutik, Mang. 50 we lamun aya mah saker meuli beas ieu ge. Teu boga beas. Lain saker masang lain. Alhamdulillah. Tah, 50.000. Nuhun. Jadi hutang maneh 150.000 heueuh. Yang nu kamari teh. Heeh. Nuhun lah. Kiraha bisa mayarna mulangkeun eta duit 150.000. Kira-kira iranya. Geus ayeuna we sakalian, Mang lah. Oh, boga duit. Oh, ya boga Nah, diberes. sok atuh dia. Tunasnya. Lunas. Ieu mah 50.000 Ceu uhe. saha, Mang? Boga hutang uhe baraha ka Mang? 150. 50 ieu baraha, Mang? 50.000. Nu ieu baraha? 50.000. Ieu baraha, Mang? 50.000. Ari ieu 50.000. jadi 200.000. tah. Berarti Amang boga hutang ka uing 50. Heueuh nya. Aing boga hutang 150 maneh teh ka urang. Heeh. Sia mah duit 200.000. Heeh. Aing atuh boga hutang 50. Jadi leuwih. Leuwih pan 50. Heeh. Nya dieu. Tah hutang uhe lunas ka Amang. Oh, atuh hari kitu mah. Nya. Heeh. Nuhun ieu ditampi Oke, lah. siap atuh hari kitu mah. Nuhun ieu. Buru-buru ieu mana budak nungguan. Ayo. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben si uhe boga duit. Bisa ngalunasan hutang. Alhamdulillah. Apa? Jangan minta yang aneh-aneh deh. Aku nggak bisa pose jelek. Aku pose apapun aku cantik. Jadi kalian gak usah aneh-aneh. Kalian gak usah